Dina waktu saradah budak, Sanrata jeung baladna geus tepi ka paguruan iblis peteng. Puguh we, peteng kacidabungaheun pisan. Bak we harita teh ngadahar kadaharan rampasan. Kadaharan anu kubah peteng jeung muridna di dalahar rupa-rupa aya daging hayam, daging entog belum asin pae slauk emas, bolu koe ali opak ranginang jeung rea-rea deui. Kabihanana harita dalahar bala kecerakan. Bah peteng harita dahar nanti sorangan ditepas sedengkeun Sanrata jeung babaturanana harita teh dalahar di buruan paguron. Sararea kalecok bari jeung cacamuilan barang dahar. Kerjongjong dalahar cerilat celik harita ieu opat cirim balancung nangtung di buruan paguron deketeun anu keur dalahar. Saha opat jalma teh tetela si Oding, si Burna, si Rama, jeung Ki Warong. Sararea anu keur dalahar curinghak langsung ngarangtung berjeng mancerong ka cirim anyar datang. Jeleng harita Sanrata luncat ngadeuketan ka opat cirim anyar datang. Ok harita cumarita berjeng rengkuh hormat. Wilujeng sumping baraya geran kula Sanrata bade priyogi ka saha? Ka kula atawa ka Bah Guru? Si Oding harita neuteub seukeut ka Sanrata. Ok harita. Halus euy memang kudu hormat ari ka semah mah. Ngaran dewek Oding si arit iblis. Anu ieu si Purna si royong setan. Anu ieu si Rama jeung anu ieu Ki Warong. Ngaja dewek datang ka dieu hayang ijin kasaktian jeung Bah Peteng. Sok buru panggil Bah Beteng, cina datang, cina keluar. Cina datang kareupeun dewek. Dewek geus teu kuat hayang deungel banget Bah Beteng. Carita anu si Oding ngarerab amarahna Sanrata jeung baladna. Harita keneh celeng-celeng laluncatan ningker ka si Oding. Celeng. Sia kabehan lain tandingan dewek, jadi percuma nyerang oge tangtu sia bakal namro. Anjeun kacida sombong na Oding, urang buktikeun kasaktian anjeun teh. Serang wae, serang! Jeleng. Siap. Podoga harita cingkolepat kana badan si Oding. Si Oding tetep pancuh teu ngageserkeun badanna. Sakabeh podoga harita keuna kana badan si Oding. Tapi aneh bedog ti harita ngampu teterak. Malahan makabehanana cing carangkang kadorong ku kekuatan si Oding. Yuk keduk des. Jengkang. Kalayang. Gebru. Kenep urang baladna Sanrata harita mebet kana taneuh. Sanrata ngarajuk kaget ilmu kasaktian si Oding memang hebat. Etela anjeun memang hebat Oding. Tapi tong waka ujub. Tadah sedangan dewek ya. Cerilat. Sanrata harita nyerang. Lengan katuhuna semu hideung teh harita nyawo kena dada si Oding. Si Oding cicing teu ngalakokeun gerakan naon. Ngahaja sangkan Sanrata mindo dadana. Heuk jebel. Tarik deug si Oding harita mundur 4 langkah. Jeleng kalayang. Sanrata nyusul tapus ku jejekan suku katuna kana dada si Oding. Yuk jebrot cengkang kubrag si Oding harita mebet kana taneuh. Si Oding pias beungeutna teu nyangka tenggelan jeung jejekan Sanrata bakal mangpan ka dirina. Rikat si Oding mancukeun di tangtunganna barjeng ngaprukan bajuna. Numatak numawi anu botak katinggang awi. Montong sombong euy, tah kitu balukarna jalma nu sombong mah. Kapan roboh? Wirang atuh euy, beungeut pias tah. Gandeng sia. Sakieu mah jamak can aya nanaonna. Tada sedangan dewek ye. Jeleng kalayang cirim si Oding harita luncat rada luhur. Lengan katuhuna harita ngablesat kana beungeutna Sanrata. Sanrata ngaduan ku perep katuhuna. Yuk das. Sanrata harita mundur 4 langkah kadorong ku kekuatan si Oding.
Celang deui si Oding nyerang. Teu mana longkrang ka Sanrata. Sanrata na kesantenglan si Oding hiuk keduk das. Cari jeuk. Harita Sanrata mundur ti lengkah. Dina kayan kitu celang. 10 orang peladna Sanrata nyerang ka si Oding. Tapi cerilat si Burna jeung si Rama katut ki warung teu cicingeun langsung halangan. Yuk keduk das, yuk jebrot celbet cedak, yuk des jebrot celbet. Cengkang. 10 orang peladna Sanrata ngacarengkang meubeut kana taneuh Cingkarawak. Ngadenge anu Cingkarawak bah peteng rikat kaluar ti imahna. Celeng cerilat, celik celegedeg bah peteng pancun nangtung neuteup ka si Oding cing anu sejenna. Eureun. Sahari sia datang ka dieu nyieun garebutan. Mun wani sok tarung jeung dewek tarung na geblok. Si Oding harita ngarenkeun gerakanana terus neuteup ka bah peteng. Ngaran dewek si Oding si arit iblis ngajar datang ke dia hayang tarung jeung anjeun bah. Cenah cik beja abah ilmuna hebat can aya anu mapakan. Bah peteng dina waktu harita bisa ngarti yen si Oding lain ti golongan putih tapi sarua jeung dirina nyatana ti golongan hitam. Dumasarkan hal eta bah peteng hayang negosiasi heula. Tenang Oding, tenang. Dewek bisa ngarti kana kahayang anjeun. Mun bisa mah Oding, urang teu kudu tarung sagala lantaran urang aya dina jalan anu sarua. Nyatana ti golongan hitam. Kumaha mun urang babarengan atawa kerjasama pikeun ngawasa dunia kejuaraan? Anu kudu tumpus nyatana jago jeung jawara ti golongan putih. Lain kala ngajak tarung jeung dewe. Si Oding jeung si Burna katut anu sejenna harita caricing. Si Oding uteugna memang encer bisa ngarti kana pamaksudan bah peteng. Si Oding mikir heula sakedeung nimbang kana ceritaan bah peteng. Tetela kapikir oge mun babarengan matang tu bakal kuat tina ngelehkeun jago ti golongan putih. Pok harita si Oding. Karti kukula oge kahayang anjeun ti bah peteng. Kahayang abah kukula dilaksanakeun urang bisa kerja sama dina ngancurkeun musuh-musuh urang ti golongan putih. Tapi aya syaratna bah. Naon syaratna Oding sok sebutkeun. Syaratna kula hayang jadi pamimpin di ieu paguron. Kula teu hayang jadi bawahan anjeun bah. Teu setik oge teu hayang. Long harita bah petengah uleng tarangna kerung lantaran mikir. Jadi kahayang anjeun teh hayang jadi pamimpin ieu paguron? Bener bah. Kitu kahayang kula teh. Teu bisa kitu mah Oding. Dewek susah payah ngadirikeun ieu paguron. Tapi ayeuna anjeun hayang jadi pamimpin di paguron. Gedah pisan atuh keur anjeun. Dewek teu satuju. Anu jadi pamimpin mah tetep dewek teu bisa digantian guru sejen. Mun kitu mah urang tangtukeun bahasa di antara urang anu leuwih unggul. Mun dewek anu unggul maka dewek anu baris jadi pamimpin di paguron. Abah kudu turut tumut ka dewek. Ngan lamun dewek anu eleh sok abah jadi pamimpin, dewek bakal ngaula ka abah. Mun gitu mah dewek setuju. Mundur euy, mundur. Ulah aya anu mantuan kena tarungan dewek jeung si Oding. Kiwarong Rama jeung anjeun Burna botong pipiluan. Sanrata ulah pipiluan. Kabeh ulah pipiluan. Dewek dina peuting ayeuna. Bakal tarung tutumpulan jeung si Oding. Caricing dong pimiluan. Sarari harita nyenglo dikasisi. Sakabeh panon mencerong ke bah peteng jeung si Oding anu dek tarung. Ragatak duanana harita ngawatak jurusna masing-masing. Urang mimitian bah. Iya, cerilat, celeng si Oding harita ngabelesat nirang ke bah peteng.
lengan katun harita ngahayung bengbaraan kena dadana Bah Peteng. Bah Peteng santai na keranan kawan tu Bah Peteng mindeng tarung jeung jawara anu hebat. Hiuk lengan katu Bah Peteng mapag peureup katuna si Oding. Dua kekuatan harita bantrok jebet cengkang si Oding harita kadonongko kekuatan Bah Peteng. Juralit cerik si Oding harita pancuh nangtung. Jerilat Bah Peteng harita nyerang sukuna harita ngadius kena gaduna si Oding. Si Oding mundur salenggah keplos serangan Bah Peteng teu keuna kana sasaran. Si Oding harita dongkober jeung nyapu dua sukuna Bah Peteng. Jelung kalayang Bah Peteng rikat luncat juralit harita koplo di luhur. Celig harita geus aya di tukangan si Oding. Serangan si Oding nyamos kana tempat kosong. Si Oding rikat malikeun badanna mindo tonggongna Bah Peteng. Jelung Bah Peteng luncat keplos serangan si Oding teu keuna kana sasaran. Tetilah anjeun hebat oge Bah. Reketek si Oding ngamatek ilmu halimun. Les cirimna harita ngiles teka ciri. Bah Peteng harita turat reret ninggalian cirim si Oding. Si Oding harita ngacurilat mindo bangetan Bah Peteng. Hiuk jebet tali deuk Bah Peteng mundur lopat lengka. Siut jelung si Oding loncat kan jejak dadana Bah Peteng. Cebrot cangkang gubrak Bah Peteng harita rubuh. Buru-buru Bah Peteng hudang deui ka karoge nangtung. Runtuyan tenggelan si Oding nanggal pisan dina careham jeung dadana Bah Peteng. Hiuk cebrot jelbet cedak jebet cangkang gubruk Bah Peteng harita namru dina lemah. Sakabeh murina Bah Peteng ngarajuk kaget tetela Bah Peteng bisa eleh ku si Oding. Sandra tangan bisa mencorong we teu bisa kukumaha. Pangboro dirina guruna oge namru ku si Oding mah. Ilmu silatna si Oding memang hebat. Bah Peteng harita ngunial hudang bari jeung nyusutan getih tina irung jeung bibirna. Celig harita teh si Oding kaciri deui cakakak harita teh seuri bungah pisan lantaran geus hasil ngarubuhkeun Bah Peteng. Sakudang deui Bah, manya jago kolot bisa rubuh ku sababaraha gebrakan. Sok keluarkeun di jurusna sangkan tarungna leuwih rame Bah. Anjeun memang hebat Oding. Dewi ngerasa bunga aya jajaka semodel anjeun anu elmuna pinuju. Sanggaran guru anjeun deha Oding. Seperti nama kula apal kena jurus anu digunakan gua anjeun. Jurus halimun mangrupakeun jurus anu langka dipibanda di alam ayeuna. Nah, penting nyebutkeun ngaran guru dewek. Penting pisan buah-buah guru anjeun teh babaturan kula dina waktu ngora. Pan urang teu kudu tarung sagala. Ngaran guru dewek nyatana Baboret si tapak dewa. Ngadenge kekecapan si Oding nyebutkeun ngaran Bahbored. Bah Peteng curing hak lantaran Bahbored mangrupakeun babaturan daliti keur leutik. Atuh Bahbored mah babaturan dewek Oding. Ti keur leutik oge dewek mah sok ulin teh jeung si Bored. Beungeus ulah tarung. Sok we mun anjeun hayang jadi pemimpin mah der kadinya. Hai murid gula, ti mimiti ayeuna ieu paguruan dipasrahkeun ka si Oding. Si Oding mangrupakeun murid sahib kula anu katelah Babored. Ilmu kasaktianna memang luar biasa hebat dan aya anu mapakan tina alam bareto dug nepikeun ka alam ayeuna. Sakabeh mulina Bah Peteng caricing teu aya anu cumarita. Dina hate masing-masing magalecok asa teu rido. Paguruan iblis Peteng dibikeun ka si Oding. Mangkaning perjuangan oge capek jeung berat nguras kana tanaga. Tapi sok sanajan kitu sanrata teu bisa kukumaha kaputusan guruna teu bisa diganggu gugat. Ayo urang ka jero imah bae di dieu wae. Urang alus cicing di luar mah ayo ka jero kabehanana. Nya sanggeus kitu mah anu opatan cenah asup ka jero imah. Kadaharan ngabarak dina meja calebek we sararea harita dalahar penyu nakranan.
Sanges dalahar si Oding jeung anu sejenna dipernahkeun di kamar masing-masing sangkan istirahat. Keur we anu patan teh sarare tibra nakeranan. Bah Peteng harita keluar ti imah manggihan Sandrata. Pok harita teh Bah Peteng. Sandrata, urang kudu ngelehan heula ayeuna mah. Ilmu si Oding memang luar biasa hebat. Tiba heula dewek can pernah mampu ngelehkeun Bah Bored. Ilmu mah banget hebat. Mun tadi tarung diteruskeun ke dewek anu bakal kasuran. Daripada cengker, ya mendingan ngaku eleh heula. Dina hiji mangsa urang bakal unggul. Satrasna, kumaha rencana Abah ayeuna? Ieu Rata, dina poe isukan urang ajakan ngajurag paguron anu sejen anu ilmuna hebat. Mun teu salah mah aya paguron anu hebatnya cenah paguron Batu Jajar anu dipimpin ku Ki Udaw. Ya sok sanajan rada jauh oge urang jungjung we. Saterusna mun datang si Ambarawa jeung si Gurdawa bejaan anu sabenernya. Ngan lamun aya laporan anu kurang geunah kana hate isukan cenah ngadep ka kula. Mohon Bah, mangga. Ya sangeus kitu mah Bah Peteng asup ka jero imah terus kebat ka angon kole dagang goler kerwe sare. Sok senajan sarena teu tibra lantaran inget wae kana kajadian anu tadi karanapan, Bah Bored maksakeun diri sangkan sarena teh tibra. Nyerelekna mangsa alam teu kacaturkeun dina ujaring carita, ayeuna urang kocapkeun dina waktu isukna isuk-isuk. Barasat harita teh cahaya sang surya medal, manuk-manuk rarecet jeung pada baturna dina tatangkalan. Si Oding, si Burna, Ki Warong jeung si Rama harita geus harudang, malahan mah geus kacari sagala. Sararea harita dariuk dina kursi ditepas, sayan teh panas geus ngabarak dina meja. Susuguhnya kitu keneh menikeun ka loba. Pok harita teh Bah Peteng ngamimitian cemarita. Apunten ka sararea, jamuan dikula ngan saki ya geuninganan. Ala kadarna ieu mah. Teu naon Bah, saki oge cukup. Cek si Oding harita. Keur kitu pok harita teh si Burna. Bah, di imah Abah meuni jempling. Kamana ari anak jeung pamajikan Abah? Asa teu katingali. Si Burna antiku togbol pisan. Bah Peteng seri leutik harita berjeng pok cemarita. Abah bagus rila ngaduda. Ya kitu teh ajang, can dibarengkeun boga turunan. Kaharepna majigana Abah kudu neangan deui anu anyar, anu ngura, anu geulis. Kieu ge Abah masih mampu 3 ronde sabeuting. Sore harita sareuri caritaan Bah Peteng geus ngahibur ka nu opatan. Dewek oge dina soal eta mah hayang atuh Bah. Mun bisa mah hayang boga pamajikan ti 4 we sugema jeung kana hati. We ayeuna si A, we isukna si B, we anu sejenna dipapai gede ka. Cek si Oding harita berjeng seri. Kerjongjon kunter ngobrol harita aya anu asup katepas. Tetela si Ambarawa jeung si Gurdawa duanana harita cungcong muncungan bari jeung rengkuh hormat. Duanana harita diuk dihandap ku Bah Peteng teu dicarek pok harita Bah Peteng. Kasadayana ngenalkeun anu duaan ieu teh murid kula. Anu ieu si Ambarawa, anu ieu Gurdawa. Sok caritakeun aya kabar naon anu dibawa ku anjeun teh Rawa. So, kadinya pedar. Pok Ambarawa harita teh cemarita. Aya kabar anu ngeciwakeun Bah Guru. Aya hiji paguron anu gagal ditalukeun Guru. Ngaran eta paguron teh paguron Batu Jajar. Anu dipimpin ku Ki Udaw. Malahan mah nang tang sagala. Sakalian cenah jeung guruna tak datang ka dieu mun nyamah yang gelut. Asa gagok cenah ngalawanan muridna mah. Itu tabah Guru. Goblok si Uday. Wadi-wadi babang wis gitu. Ya bajang Oding jeung Burna teu bisa diandepkeun. Kudu buru-buru dicaurag dah.
Bener mah, dina poe ayeuna pisan urang curang kita paguruan teh. Sombong pisan cumarita kitu. Dewek geus teu kuat hayang hidup beungeut na. Jeung Oding, anu bade ngajurang ka paguruan Batu Jajar teh saha wae sok mangga tangtoskeun ku Ujang. Urang bage tugas we. Kula jeung Abah urang kaditu ditambah ku Sanrata. Tiluan oge cukup bah. Anu sejen di dieu Ari Aki jeung si Rama dek balik ayeuna atawa kumaha? Jak si Oding harita papata dina cumaritana. Pok harita teh ki warung ngajawab kana pananyana si Oding. Waktosna kaum dangu. Insyaallah dinten anjing urang teraskeun dina bagian anu ka-23. Sumangga ka sadayana ulun kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.